Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai sahabat Dindin Channel. Sebelum merasakan kematian, manusia akan mengalami sakaratul maut. Yakni keadaan saat roh akan berpisah dari jasad secara perlahan. Semua hal yang dirasakan selama proses tersebut tidak hanya dirasakan oleh jiwa, tapi juga oleh jasad atau kondisi biologis manusia. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan Kiai Asep Mubarok berikut ini. Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu masantren, insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pasantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anu cikal di pasantren terus wudu diuk gigireun siraheun bapana nu keur sakarat, diangkat sirah bapana, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman Pak, tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi, la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teh di pasantrenkeun sarua jeung melak lamun dina sugan. Keron bi ngelak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkeun ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, tok naon bangkar warah. Bapana sakarat, anak nu bungsu kokoloyongan geus ngoplos kerating deng dicampur ku soptek. Bapana sakarat malah kokoloyongan, babe action wae lah. Action bapana sakarat action. Datang anak nu kadua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampuran Nyai loba dosa. Satu panyebut. Bapak mingkin lieur keur sakarat ditanya nyebut naon goblok. Bila aku nyebut. Datang anak nu cikal mingkin edan. Mau guanengkeun mewek ka gugulung bapana. Ampura dan bisa nyenangkeun bapak. Satu panglo tong loba pikiran. Bebaskeun bapak, bebaskeun. Keun bae sawah mah gua kebon, imah, toko, mobil kabeh gua. Bapana teh jadi pae. Bapak nagadadak cager keur sakarat gorejat bani nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampok rugi boga anak bener kitu. Naudzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Doakan ya anak urang sing ngararas ilmu nu manfaat, sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal.